terus lampaipun. Kacarios di kampung Cibuluh Abah minta Ramana Nyi Ijem anu kalesan tina waktu si Nyi Ijem teh acan angkat bade ngagadekeun barang teh. Ya itu si Ijem teh can ini tuh ya kasih budak ya aduh ampun cing. Jam Erek salin heula, Bang. Tadi kita salin. erek make celana panjang, erek make roges. Roges, nak si roges. Anu baju bisa nyapuan jalan teh geuningan. Roges, ah. Teh nu kitu. Kusir tadi ini Sabela katirorasa Pasangka dari pasangka Parang Esetapa terkapakan Alah ieu teh make naon salin teh lah. Baju ieu serem, baju ieu serem. Make naon atuh? Make kampret Abah wae kitu. Abah. Baju mana ieu teh salin teh? Ah. Aduh, sugan teges ini maneh teh lain dek ngagadekeun barang teh. Nanya tadi cek abah teh ngagadekeun gelang cenah. Abong barang ti lalaki meni ieu. Beda pisan jeung abah ieu barang. Kabina-bina teh da keur sia-sia keneh sawahna mah Ijem. Tuh dah kakarak boga tahun sakieu oge meni reueus naker. Nyirihit we ka anak teh. Apaan aing terek menang arisan? Kita kurang arsip. Kabina-bina teh si Ijem. Aduh, ampun. Naon pangdenge teh abah erek menang. Arisan, non. Urang teh geuning sok nenden duit nih. Nya geuningan nenden duit nenden ka eta teh disebutna teh katirisan naon. Menang Haris. Heeh. Ka eta, Orsono, aduh ampun cing arisan. Tah. Jadi da wali lade 5 poe deui oge aing paeh. Aya meunang arisan. Tekeun antep. Paeh nya syukur atuh lah. Tak gitu jadi wayahna eta gadekeun barang. Oh iya dah, bingung tuh dah barang pakai teh ieu sareng. Anu sok narima mah cenah. Tah. Nyi Imas. Tah, aya teh mah. Buah si cepot teh alin. Buahnya nya. Buka ku maneh kareup aing dek ka tukang. Kira eta teh heula semana tong waka kajero da can dibuka. Mawa paneungeul. Lamun sakirana goreng patut beungeut na dagor huluna. Aing ti dieu tina patut tukang. Assalamualaikum. Lain sia, kudu assalamualaikum mah itu sia mah. Si amah jawabna wabillahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam. Ari semana icing wae. Bah, lain sema ta mah. Toke gitu. Nalinting. Ngelinting teh naon? Udah kolot-kolot jadi nalinting aca. Naon? Anu rek hajat sok nganabuhan lisung. Oh, nu tutung buntut. Tutung ulan Tutung bujur. Eta jelema teh kawas nu rada gelong heureuyan ngadoja atawa naon ka aing teh jeung segala ditakol mun bejakeun keluar bejakeun hulu aing dagor gitu. Gogoda tata bah. Nu kitu patut gogoda. Tah. Cing teh malan atuh ku sajem. Nya kumane balanana atuh udah. Eta oge pan tadi. Ku kakawen atuh kaget guniran ningali, kaget guniran bidanget, cuman maneh bisa kakawen lin. Oh, nya bisa. Sok.
Sauriat tanana panjang singke sabda udne ayam teh kadengin ku dia na jadi dalah sugane atuh direkam atuh numpuk kasetna di unggapan to milu diuk ah geuning aya tamu wilujeng sumpung sumping ini harese rek muka panto teh sana sarerese jang hese ngejat ansak cengki waktu ya sahaja mana suka nuawu jeung jelema eta karak panggil ya bah teh heh karak panggil suka anjing maneh perjanjian di jalan kan teh jungja teh janji teh jomblo kungeus nabus teu naranya deui eta dupi Andika teh mana para saderek eta abah meni para saderek udah di para saderekeun atuh da ieu mah lain arek ada saurangnya saurang mohon kitu ka dieu abi teh aya peryogi tampusna oge teh dupi kakasihna saha kakasih ngaranna ngaran kabogoh di mah Oni ngaran kakasih abi teh lain ieu mah ngaran maneh saha oh ngaran abdi heeh gawot ari abah saha ai abah mah abah Timli geus kasohor di dieu mah abah Timli dupi keahlian dagang bensin oh bisa lah bisi ujang hampura nyebut emangnya si ujang hampura nyebut emangnya kolot emang dasar kolot emang jika nama tak itu jadi abah teh sok dagang bensin beuki ujang bensin da abi teh kada teh nek diheureyan teh bah lain rek heureuy lain rek aya penting rek naon dia pokok deui rek naon teh atuh eta teh sia teh heureuy naon ongkoh moal heureuy datang ka dia dek nyerius sekalian aing ari ieu saha bah pun incu pun alo duh ampun ting Tuang. punten kulan tuang putra jadi pun anak itu jang tuang putra jadi putra teh sok dituang ieu teh sapopoena dangdana kieu dangdana teh kieu we ruwag reuwig jang lu saenya kita make celana panjang nu belah kenca pondok kirana pula dieu di ruwag reuwig bari jeung panjang kan zaman teknologi canggih teh ya tos ngawitan namanya awewe resep pangobaret atuh jajang itu diangkat ke polisi ari abi teh tadi teh ditanya ngarannya acannya nya saha ngaran teh uing diangkat polisi heueuh pan maneh coba teh diangkat polisi tuluy dibubutkeun pan nepi ka penyon kitu teh dibubutkeun polisi lain diangkatkeun abah erek diangkat jadi polisi ari awewe mah polwan bah ai polwan teh naon jang polisi wanita aya deui kowad naon komando wanita komando angkatan darat aya oge kokorobet aya naon aya bah tadi nanyakeun ngarannya bang ngaran ujang saha teh sengaja bah abi banyak jajan sanes rame lemuri teh geuning bah syukur ujang kamari ngadu jangkrik ngadu jangkrik ujang apa ngadu jangkrik mohon terang atuh bah anu disintirkeun teh geuning aya anu digintir dengan digintir terus aya hilap abi teh ngaran teh di kota teh bah di kota astagfirullahaladzim ijem ieu teh geuning manuk menak manuk naon kumenol nang heeh ieu teh menak gumenol saha ngaran teh jang ngaran abi bah nya ari nguping wartos teu ari abah teh dukun abah itu nya dedenya teh semang kita koto nyanyi semang kita koto semah beuki ti kotok tadi sewa di mana keluar abah dukun sanes gitu di kota oh di kota itu nyi oh di kota ya jadi ujang teh di kota mohon abah sanes dukun sanes abah tukang loteh
Da lain dukun. tukang lotek abah mana Ai teh bade nyaba dangdanan kieu teh. itu pun anak ya Oh bade nyaba. Ya, bade adi teh bade miang. dupinya itu sangaran teh Abah. Abah. Ada Naon? Abah Elin. naon Abah jadi ngilu. Apa nanya ngaran mah ka abdi. Bah. suka teh semah teh ieu geuning eta masih ijem atuh sia teh diwedak hideung sabelah teh kumaha teh Tak gitu abdi teh bah, itu ti kota teh ngahaja bari napangan abah. nya Naon? Naon? Eta cenah. Abah teh dukun sanes. ceuk batur mah lain Oh sanes. tapi abah mah sakapeung-kapeungeun Oh. yang sok museup sok ngurak ujang sok museup Bora teh abdi teh mah abdi teh rek dukun bah. Sugan teh abah teh dukun, peda kolot gitu. boga kasusah naon jang Sanes tiasan teh abah sok pirajinan teh gitu. ah nya sok rajeun sakedeung-kedeungeun Oh, sik ninggal dampaleungeun abah. dampaleungeun abah Nya ninggal. geura sok tingali ku ujang Naon itu maksud abah teh teh? Tataros teh. tah ieu teh abah teh pangnempokeun urat Urat. nya kira-kirana abah panjang keneh umur Tah, itu benar. kaduana Kaduana. sawah anu digadekeun ayeuna bakal kapimilik Tah. Oh, gitu. katiluna ari ujang dukun lain Harapan abdi kanyakeun ka abah teh tuh. akirek nanyakeun ka ujang Ari abah dukun sanes. abah teh sakapeung jadi dukun Sakapeung deui. Sakapung deui mah teu sakapeung Elin. deui abah rek nanyakeun ka ujang ieu urat abah Abah teh sakapeung teh sok jadi dukun. sok jadi dukun Jadi sing bener atuh jawab. Ari anu naros teh bener kudu dijawab. jumuhun Kapan ku kuring heueuh jawab. ari ujang boga kasusah naon Musik ninggal dampaleungeun abah teh. sok tingali dampaleungeun abah Tah, naon kasasah abah teh? kasusahna teh abah teh boga beulieun sawah anu hanapeun hulu wotan Hala hulu hulu wotan beh ditueun hulu kereta api nya bebaningan nih nah ujang mah ngajak ciri Ari abah teh dukun. heueuh dukun Bisa ngajawab lamun batur aya kasusah. bisa geura sok Sik ningali dampaleungeun abah. sok kapan aing teh ah aing geus tinggal podarane ku sia mah Duh, Bah, ai jelema bener lain teh. ah nah tuh siapa ke diterima ini kagak ada ke sawah ngaran acan dibejakeun nya, Bah. heeh sangaran ujang teh Ngaran nanya ngaran teh acan dibejakeun nya. acan Teuing atuh. Duh, Bah, kuring teh boga sobat. saha Cepot. kayak gitu Sok ulin ka dayeuh teh, sok panggih. pegawaianana naon si cepot Reurenahan teh digaweuna teh. oh jadi di pegawai kantor nya ijem Iya, Abah teh minantu aing teh di kantor reunahan Kerendahan mah eta kalinsir. Bah, penyakit kalinsir. di reunahan kantor aing oge Sepe. beh ditueun Cipicung teh pan aya reunahan teh aya bala enah teh heeh bener dulu itu aja Kumaha teh? Reurenahan mah lain ngaran kantor, Abah. naon jang Kerendahan penyakit itu meureun. heeh penyakit Penyakit naon teh Tumor. reurenahan teh? Penyakit teh naon meureunan kuntil. Air reurenahan teh kieu teh, Bah, kurang leuwihnya, Bah. sok ujang ngedongeng Dongeng naon teh? ngedongeng naonnya teh jang teh mah keung Ngaran kuring teh, Bah, sebenarnya mah. Mah kana diajakan ngadongeng. keung dan ijem atuh jeung harerees di Bah, naon lain jadi poho deui teh da ngawangkung teu parugu rek naon tuh ka dieu teh? ha cenah nanaon sih teh Ari Abah teh dukun. dulu itu Assalamualaikum. Wah, kamu deh. ujang teh lain anak Yas Naib Mohon lain ali mah. wih Assalam. sugan teh lain si Ubro oh syukur Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kene ku abdi dibukana. Enggak. Da semah mah dibukana kudu ku semah ari aya semah mah. Oh gitu. jang Mangga. Astagfirullahaladzim. Meninggalnya apanya teh jurig.
hari tahun Sahaya nu gaduh bumi. Lan abdi Mohon. jumroh abdi mah Ulang. jumroh cek si abah ge tadi Kek. Itu abdi teh ngahaja bade ka dieu teh sanes bade ngiring apes. Bade naroskeun dupi ijem nuju aya di bumi. hari ijem teh saha cenah abah tah eta duka cecejang Geus teh diararaku kieu nya. lain Bunuh diri wae rarasan. itu naroskeun ijem apa teh ka ijem Atuh bapak sorangan Sopan saeutiknya. Kuring datang ka dieu lain lantung tambuh laku lain lempang tanpa seja tapi boga maksud anu tantu tujuan anu utama anu perlu diregepkeun dengekeun naon pangna kuring datang ka dieu pasti kuring teh aya maksud. Ala ka arah racu kieu halus menjadi dalangnya bah iya da eta mah memang ngadalang murwakanti nyariosna bah mana ieu teh? naon? Anu rek narima kuring saha? bah nu rek narima cenah saha aing nyai teh saha ngaran teh Awewe. awewe di mana nyi awewe teh Abdi teh ti lembur naon geuning tadi cek abah teh basa nyandra. oh ti mumungang itu Tah di mumungang abdi teh ngahaja hayang nepungan sobat baheula saha wireh lawas teu tepang lami teu panggih ijem nu aya di dieu. nya teh ai umurna teh geus kolot ai sakola karek kelas 2 SMP saha teh bah ijem aya di dia ijem teh oh ayeuna mah keur ka mana wah jam kada geura lamun aya nu nanyakeun eueuh kitu nya Ulah nyanyikeun eueuh. Abah, kadenge ku mana teh Ngarewos. teu arewot, heh arewot. Oh jadi bieu teh badami. Badami. Jadi lamun abdi datang ka dieu si ijem si bejakeun ijem ke sedang eueuh ngomong bebeja ijem teh eueuh. heeh padahal Kamana? eta beungeut dina beungeut maneh eta teh si ijem anak aing Ieu teh pe ijem. kadon ngabarodor aing Har meneutik kieu awak tiga cileuk. kana manuk sapu disangka manuk sapu anak aing Si teh Imas geuningan. Ijem. Aduh, Imas. Di mana wae heubeut lawas Geus di Garut, geus di Garut. Teh sangka teuing Imas. Are eta ijem di mana tabrakan? Aduh, kitu kunaon? Eta huntur nepi ka ala lancur. Tadina Imas. Tadina. Jadi, yuk, naon keperluan Imas teh pangna tuh brojog tanpa lalapan tuh bemat yang galna dongkapna adi kula Imas. Kieu nuhun kowe wis takon marang aku purwane aku dumugi marang sampean Engke. aja kaget. jang dileueut bro ah sebenarnya tidak dianggap jelmaan tapi sih ngacoblak tah Urang teh sono naon itu bah Hapunten wae nya, nya Pak. naon itu bah Mas, Mang Mas. eta saha jelema eta nu lalaki eta nu beungeut teh jiga anduk. Lalu. Ai urang teh kieu nya, ai urang teh poe kamari teh ka kerjaan panonon kenca. Cenah biasana cek kolot lamun ka kerjaan panonon kenca rek datang saya mah. Kusabab saya mah teu datang wae kapaksa urang teh rek nyemah ka maneh. bah kurang ngadu pangal yuk ah abah mah teh hobi teh jangan lupa ngawa oh ngadu naon tuh bah madurukan ieu ya ayo ulah mah abah we Ari maneh sok lalajo keneh adu domba Imas? Oh, nya urang masukan lalajo anu ieu anu silih tonggeng gitu nang. Di mana? Oh, nya rupa-rupa. bade permios satu ieu Kendaraan. permios we beli ngaganggu bah mangga teu abdi teh bade ngagadekeun itu ka Imas tadi tuh di ngagadekeun naon deui tadi cek abah ijem teh rek ngagadekeun naon Gelang. oh iya rek Keke saha nu bade ka Imas teh? Imas teh nuju teu aya. Nya Imas teh nuju angkat bade ka bumina ijem. oh tuh lapur gitu mah bah Percuma ka ditu ge moal pendak. Yo Mas, Bah. syukurnya Mas yo. atuh tepungannya di itu di stasiun Ari abah kumaha? Jadi Apaan ceuy geus? ujang eta teh si Imas nyemah ka imah aki kabaturna anak aki si ijem nurek digadean teh nurek kadean teh nurek ditepungan ku ujang teh ieu jeleumana Tah abdi datang ka dieu teh ngahajar rek mere beja. Naon? Deui si Abah jeung ieu ka imah Imas, tah Imas teh bade ka dieu. Jadi Imas teh teh lapur di bumi teh teh aya. di bumi itu Di teh bumi itu ge resok pilalih lajung bisi nya moal penasaran. ada aya di dieu ari abdi bade ngagadekeun naon ka Imas teh ah utang digadekeun nu maneh mah ieu we si ijem dek ngagadekeun bah abah tong diladeni. iya dek permios duh diladeni nggak sedena nya mangga uli jengjang waalaikumsalam assalamualaikum ah Astagfirullahaladzim. sok nya ijem kenya ngomong jeung si itu aing ah Yo jadi
ngagenjelengkeun tah. Lain imah maneh jadi kieu nya. Model bieu kadang ngikeun ngobrol imah maneh ijem. Hah? Model di rumah sakit jiwa di Bogor kitu tah ngarobrolna teh. Nya teu pararugu kitu. Nu hiji ka kaler, nu hiji ka kidul. Kapan anu ulang lincah kurang ingetan. Ari maneh ku awet ngora ijem. Oh nya meureun da. Kan ieu. Abah urang mah santeuna bisa. Ke. Tadinya kadenge beja, yen itu cenah ngagadikeun naon ka Imas dinya teh. Gelang mas, bapak urang teh rek perlu duit. Ya urang teh buka gelang. Ayeuna gelang sakal heula atuh kumane urang minjem duit 500. Kieu ijem sanyana mah. Urang datang ka dieu teh aduh, ieu mah nya ku sararua meureun nya urang teh sanasib meureun nya. Da urang teh datang ka dieu teh butuh sarua, urang teh butuh duit. Oh gitu. Tadi nama kieu urang teh rek ngagadekeun ieu kongkorong. Ayeuna urang tadinya rek ka mana ayeuna kumaha atuh? Aduh, jadi mana teh rek butuh duit rek ka urang teh? Urang teh rek butuh duit. Mana duitnya keur naon sih? Perlu urang mah rek ngagade sawah. Urang mah keur meuli langseng. Itu gerak. Meuli langseng kudu ngagadekeun kongkorong. Ayeuna mah kieu we atuh pada butuhnya supaya urang ulah bikinan waktu teu puguh. Kumaha lamun urang ieu teh kasih esi yuk. Kasih esi? Babaturan? Ayo atuh. Mi hape martabak. Lagi sabaran tidaknya diramakan sadaya emak. Hirup serangan teh geuningan. Senang jeung teu senang. Ya. Senangna nyata ditinggalkeun ku salaki teh meuni alah asa jongjon, meuni asa bebas. Sare rek gulutuk ka dia gulutuk ka dieu meuni alah geus we. Lalega teh. Meuni asa teh cara rape meuni unggal peuting da ayeuna mah meuni bray dunya bray. Hayang pusing lila. Tapi heueuh dipikir-pikir aya eueuh salaki Gusti nu agung sakalian tiris. Tira ku dia doma jalur nu itu nu hideung nu panang ka itu teh. Heeh, aya rek ngeukepan doma daerah deui. Tempat tidur geus menang makuan, geus kamari terempak marukankeun teh. Lu meuni motah Gusti, nu agung teh menang naon teh balik ti Amerika teh marukankeun teh. Menang jamrong gitu. Heuda mah kejong aya kai dikeueuman ku cai leguk diinum pahang-pahang oge aing teh meuni ditah nginum. Naon nya? Mun sek lain ka salaki. Tapi ini nang ku belana we Gusti, nu agung aya geus ngusapan kana sirah. Beletok deui aing ditekean aya bade zaman diusapan aing. Heuda berat. Ngan dikesakeun teh can boga turunan. Mudah-mudahan we turunan teh ulah siga kelenci. Pas sekali bro teh lenyut ngabring Gusti nu agung heueuh aing mah teu kabayangkeun lamun anakan siga kelenci. Jrel. Besok sanajan kerep ge manehanana hayang teu ulah siga kelenci. Pagangan teh kelenci. Heuh pagangan siga kelenci kira kerep manehna mah. Tingalikeun we Gusti marukan teu kaseur teh dekok sabelah. Kan sabelah mah mucugug we. Nu sabelah mah aing mah meuni teu meunang sare deui mucugug teh dekok we sare teh. Gusti meuni lila atuh nya ka mana heula jeung meuni lapar ieu teh eueuh tukang hakan acan keur kudu ngakanjukut ieu teh. Ngabang. Heeh. Serikaya kemang aja kemang lonteng di astana. Yang sarakana tungaran awan kira rasana. Ai kekawihan hayang aing ga sangol teh bisa nih. Lagam. Ai hayang lagu ekek pae aing siga batur. Lagam gambusan. Serat salira. Lah aing inget di ai lagu serat salira teh gengsi di ku ibu-ibu. Ai ibu-ibu lagu nanti lain kitu. Serat salira. Kocak marukankeun teh ibu-ibu Gusti ditinggali telihan teh mereka rarente teh can nyatu mareuti mana mah. Untung aing mah da boga pejit koresin biasa we sarapan heula aya kulub sampe sagala digaras. Heuh ini terapat teh nyenol heula. Yang batur mah da meureun kararedeul kentel kocak teh dina lagu teh. Mending mun ngeunaheun. Mending kena lagu nawana kuyaya si kuya batok teh aya laguna teh. Lagu layungan. Heeh, lagu layungan teh kumaha teh? Nu mana teh geuningan? Lah,
mana nu kudu dipilih, nu ieu lain, nu itu salah. Nu kudu dipilih, nu eta jebrang, nu itu manyun. Pilihan tek mana tuh nu dipilih? Siga nu lieur nu ngarang lagu, nyeun lagu, mana nu kudu dipilih? Si Rikes nyampah, nu montok. Ai lagu dangdut paranok umur ini Kang. Ai ce. Rek ngalagu dangdut teu paranok umur, disieun sieun paranok umur lagu dangdut mah. Tara calangap. Lagu dangdut mah. Lagu dangdut geuningan lagu teh. Tuduhlah aku sepuas hatimu, atau bila kau perlu bunuhlah aku. Ari cerep geuning aya lagu deui. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Cep bae. 3 minggu dihitung-hitung 4 kali opat siki penyanyi dangdut malalodar. Bubuk derita ngan sangsara we eueuh sugan aya lagu duh aing ieu emas berlian nu dina tongong eueuh. Ini lah ieu salah kita Gusti Nu Agung pernah mah deukeut teh. Ning jadi penyanyi India. Penyetai kahayang lagu India teh. Ai resep ka Sunil Dut. Terusan namanya tak beki mendut di Sunil Dut teh. Payus kana ngaran. Beda jeung Imam Malini mah geuli mah geumeulis geuningan. Kumaha ring laguna? La 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 la. Lah sora aing teh dipikir-pikir mah ngeunah. Ngan can aya nu ngadengekeun we. Heeh. Sugana aya na matu. Sugana pabrik ceuli teh diabringkeun ka nengkeun sora aing. Heeh. Pada ceuli nu di jelema mah kabana we ngadengekeun teh. Mata ceuli nu ngeunah mah ceuli nu di pabrik. Geus disusun kudu kadinya. Lah, bari nyalik sik eueuh kutu ieu teh. Ini lagu-lagu India. Kamu salama imana teh jam? Iya. Lah, gila. Tata ieu nyeri. Tata ieu genah. Teu genah ditinggalkeun ku salaki teh nya teh nu ngeuneuk-ngeuneuk aing malah. Jadi naon teh? Jadi jiga anu nyeri huntu. Nyari huntu cenah si Mas mah. Tengikeun atuh sing sidik geura oge eta mah. Geloannya Pak itu. Banyak ke radio. Naon eta sing karjuis kitu? Assalamualaikum. Sadaqallahul Adim. Sadaqallahul Adim. Naon eta nu ngaji gitu ka di luar? ini kitu nembalanana. Aku mohon dengan sangat secara ikhlas agar yang mempunyai rumah cepat membuka karena aku akan ada pelenting. Oh, ada tuma. Tamu mohon dibalik seetik ya mana lamaran cicing rumah kuring. Tamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangpang eueuh salaki. Sekali saya. Punten ngenalkeun. Aduh. La ilaha illallah nyai meni begung kitu awak. Ayo ece mah begung teh balas di eunekeun. Nyai. Heulah nutan ece ieu boga salaki ece mah meni riweuh boga salaki. Pariksa panon ka dokter mata. Geus jaga nyai aya dipariksa teh angen. Aya nu beunang indung suku. Sok aja nyai. Ke. Alah, jeung saha dieu? Esi, wau keneh ka urang? Ke, saeta. Piraku. Cing. Ingat kan saya nu digegel anjing teh. Nah, bisa meni siga nini kecemun. Mending Aduh. Si itu kan si sudut teh meureun nya. Kalau si sudut markankeun. Ike gaya ikenya. Beunghar markan teh ike teh. Nah, eta lampu naon ini make nu lalemet segala. Eta teh lampu dasko. Bisa rek joget sok nih. Rek joget ke ece nya teh dangdutnya. Ini joget gerade markankeun teh. Lain nya, Esi. Ya. Esi, dengekeun. Imas mah milu bunga. Teu sangka Esi bisa tepat kukut. Eta Garuda ditaplokeun dina tembok. Cicing aya nya. Teu nya teh apaleun. Naon? Eta teh Garuda anu meunang air keras.
Jadi geus teh hirup. Tinggal we kumaha. Mau hirup menyang lapar. Jalan nyai ari ieu saha? Meni wawalingan. Naon wawalingan? Pura-pura nah meni. Alhamdulillahirabbil alamin Gusti, sudah lain seweling. Kalau sewelingnya itu. Aduh, eta ate ngaranna teh? Saha? Budak si Sinuk. Neneng Esi. Nya, duh, Eti geuning ayeuna mah geuning maneh teh kos empen. Naon empen? Koyop. Sakumaha adin. Ieu nyai eta. Kari segede ijem teh teh. Oh, eta geuning Gusti nyai. Kenal. Gelisnya nyai Esi. Naon? Angger keneh. Cicing ngalajem. Naon sih Mas? Ka dieu. Naon? Kalau kadenge keuyeub bahasa Inggris mah. Aing mangan. Ati mah tok naon. Heuh kenaya Mas, aing teu ngomong we ah. Nyai eta pipi meni kempot. Aduh, ieu teh Kempot kemong. tinggal rarongkot. Heuh kemaya nyai sing sabar, ece mah dah hayang kempot kitu mah ece mah ieu kempot balas disuksruk kempot teh. Lain kempot beureun petot ya mah. Ece mah. Teuing karunya ka mana ieu? Oh, sang suami gitu. Oh. Nyata ieu nyai, ai salaki ece teh can datang ieu teh. Maksudna mah ka kota. Heeh, biasa we rek barang siar. Nyi naon atuh nyi disirek ngaliwat teh kan itu sorangan. Sok lah era-era. Hah? Ijem cari kela. Begini sih ya, waktu kemarin kan kita waktu ikut rapat kitanya. Heeh. Ya mungkin Esi juga sudah lebih waspada permana paningal. Alhamdulillah dina danget ieu mah yaji. Ya. Dengan ini saya mohon kebijaksanaan Anda. Saya itu ada maksud yang tangtu. Oh, ada maksud yang tertentu. Nah itulah. Sip. Jadi mungkin sudah tahu tuh. Oke. Oke. Duh, aing pergaulan rada tinggi, gitu oke, sip segala. Terus nyai. Sih. Sing norela atuh nyai. Iya sih. Heeh. Urang teh ngadenge Esi cenah nya tuh eta kursi sudut geus makanya lampu gantung dina juruk pot. Eta make jeung kulkas segalanya. Wah, tingali. Segala kabedag. Ente ningali buuk nyai. Tingali buuk aja ya geus dikreut teh diperhatikeun ai kursi sudut mah da di juru di mana-mana ge. La ilaha illallah nyai. Eta buuk Gusti. Eta lain buuk asli lain. Uslap itu uslap. Nyawa teh uslap. Uslap teh kumaha? Palsu. Nyawa teh uslap. Uslap teh kumaha? Palsu. Bukan kan. Lah Tingali huntu. Huntu aja emas. Untuk asli itu palsu. Emas nih. Emas sabaraha harga? Asli ya mah. Ya, urang mah kieu nya baheula ge kusi make huntu emasnya. Terus sare tibra digarong. Nah garong ayeuna ngulayaban kana huntu. Mata kurang mah teu sudi najis. Tung aing hirup di kota. Hutan di kampung mah kana huntu-huntu sok dijedut garong eta teh. Garong nawe sama teu hidang. La ilaha illallah, geus kana nyi. Syukur nyi, ece mah nya atoh didatangan ka dieu asa boga dulur jem euy. Eta mah make aloji gede euy. Itu pantas nyi. Meni kurewel ai si Lain kurewel alus teh aloji teh gede siga. Urang mah beunghar marupankeun boga salaki ayeuna mah. Hayang nganam jadi pangmalikeun kamari pandek pangmalikeun ieu kareta api. Heeh. Mun siga urang ka dipaten make aloji gede. Sigi nyam ku ece nyi. Pantas urang. Eta teh suweng naon eta teh nekot belenong kitu. Aduh teu boga dedeuleuhan sugan teh. Ieu teh heho. Naon heho? Heho mah Jepang, sabab jeung heho piru ku heho digantel kana ceuli. Jeung teh paranti kadenge halo-haloan. Oh, heueuh syukur nyi. Esi, jam kali geura. Naon? Sok nyi, ulah diding-ding clear sinang soloka upami nyai aya kapiregan ke ece insyaallah ece bakal nandunan sanapa munut nyai sadayana. Ieu geura ece na atuh. Kadieuan geura oge. Kadieuan. Kadia naon? Kadieuan. Da abdi bade nyarita. Aduh. Alah ieu bade nyarita. Panandari ayo. Nah, nyai meni asa Cianjuran. Untung ece boga sora siga Tarsan lah. Ieu naon nyi? Bang abdi datang ka ece teh kitu. Maksud teh sareng tujuan teh. Heeh. Kumaha eta ari
Ai liar ka kota sok aya naon kitu. Biasa we liar ka kota mah ku melenang. Ece, Kumaha yi? cenah ece teh cenah lain salaki majar teh. Naon teh? Kabogoh. Ece mah geus kawin nyai 7 tahun ka tukang ece teh geus pernah rerendengan ari rerendengan. Leuh ti bramarkeun kana nyi. Ngan ece mah nyai tawas yang keredom teh nya kitu teh lah. Ari abdi mah karak bobogohan. Bobogohan mah cetek nyai. Sugan kitu ece bisa ngarapetkeun kitu supaya rapet abdi. Ari urang mah kieu sih. Nah kumaha Mas? Heeh, ari urang mah kieu nya. Kawin mah geus lila. Heeh. Ngan salaki teh gede wadul na teh katulungan. Nah, babari ubana gede wadul mah. Janji Jumat datang. Matak nyai, hirup kudu gaweul teh, kudu ngilu rapat, lamun aya onangan tidik-tidik teh datangan gancang rapat. Yeuh. Da hoream milu rapat teh kieu geranya, geulak musim milu rapat. Ari ibu-ibu nu sajian mah gedenya, aduh, nggak sangka suami saya pas pulang dari Amerika, aduh, saya diberikan kalung cuman berlian hanya 80 juta, cek nu hiji deui. Terus? Saya mah cuma dibelikan Honda Accord, tembal hiji deui. Saya mah cuma dibelikan Honda Ceret. Ai mecret biasa, mecret lamun ceret teh meureun. Ai urang bingung. Ai urang kudu ngomong naon? Kapaksa urang geus hayang ngomong. Salaki abdi mah ngan meulikeun ember we 2 kamari teh. Jadi hoream teh milu arisan milu bangsa kekeluargaan kitu teh. Tah di dinya nyai, matak urang kudu ngilu ulu biung ge. Ai urusan rumah tangga mah nyi, lamun urang rek ulu biung kana panas baranan, leuh Gusti nu agung, meuli mobil, meuli kongkorong. Yo. Naon Yo, teh? tangna abdi datang. Beli kompak. Keun mae atuh. Saurang-saurang atuh Mas. Sok. Yo, pokona urang penting bikin carekan ku bapak urang. Hasa ijem heulanya tante ngadaguan. Teu esinya. Abdi teh bangga datang ke ieu teh aya kepentingan teh. Jadi erek nambut artos gitu. Heeh. 500. Tah ieu gelang sepengheula ku seesi. Nah, gitu penting nama. Lah, nyai sebenarnya mah ece mah tarang nginjem ke duit mah jeung make bareuh segala mah siga ka SMS. Ya, nyai mawa bunga mawa kemang teu. Kek. Da kami ge ngahaja datang ka dieu teh. Sanyana mah rek ngagadekeun butuh duit tak nginjem ieu ngagadekeun ieu ya kongkorong. Tapi ijem ka dieu geura. Hah? Sok teh mah kawan mah duit teu ceu aya sok. Gelang. Urang kongkorong teh asa apal gelang teh. Sok. Mana kita erek ngagadekeun naon? Kongkorong. Coba. Ah. Kelak. Aduh, kaget gunira ningali. Tah ieu teh abdi ngagadekeun gelang ieu. Eta si Mas ngagadekeun kongkorong cenah. Calik heula ieu jam calik. Keke, Mas karep. Mas. Aya naon Kakang Mok? Lain kakak mok sia. Kurang aja. Naon? Juk ngamuk ke tepugu-pugu. Cicing. Iya, Ada cicing tadi ge. kongkorong sabaraha beratna. Sabaraha geura ieu teh nya poho deui. Asa apal itu mun teu salah mah satengah os. Naon setengah os 50 gram? Setengah dikalikan 50. Heeh, bener. Geuning ieu mah kongkorong teh nyi alus ieu ente pare. Ari pesen mah lain ente pare kan jadi salah kitu hayang pesen ente seureut. Ngan dilaksanakeun ieu. Ari nyai Imas ngajual muning teu. Henteu. Di mana nu dijual teh? Geus saya geus kita macik nari kongkorong nyi. Nya sangkan jiga Waktu we. gula perakan gitu nya Mana kongkorong. mah diterima mah deuna urang mah geuning. Cicing lah, cicing. Cicing. Ece ngesang tuh tingali. Nya nyurucut. Karek cenah kongkorong. Cik inyeu. Eta, sobi eta. Halus kongkorong. Terima. Eta. Eta kumaha eta ari ieu mah naon mani ngabedol-bedol ramo batur. Heula aja. Naon? Coba cek sih ningali heula eta. Naon? Eta dina panangan teu esi. Eta dina panangan leungeun cenah nempo. Panangan eta tah. Kiwalam tengah Ali. Nya, ning jiga ali kuring eta. Menang meuli kamari nyai. Menang di kamari naon ladang naon coba. Toko nate ngaran teh si Congbun. Weh, Toko emas nate. congbun. Ngan surat nate acan dibikeun. Mana nempo Congbun. Oh, berlipat tinggal Toko Mas Congcok. Edun ya mah nyi itu mah tangga. Aduh naon eta. Sok sing bener sok. Anu kuring eta teh ka kunaon ge aya cirina. Tah. Di cirian tah ku kuring bari naon ge. Tah di cirian tah digurat ku kuring. Kelak cicing lah nyi. Ece bisa amak. Ece ge bisa amak. Cicing Mas. Imas geus kena amakan ece nya. Enak ece rek kena amakan. Ece rek amak. Ece Imas teh geus kena ku amakan ece. Teh enak ece kena ku amakan ijem.
Cicing lah nyi. Imas rek diambek we sih. Tari Imas kudu kumaha? Imas ngabandungan sarengkak saparipola. Tah, kituna ijem. Naon? Mana ulah rengkakan. Kunaon? Kudu ngabandungan. Cicing. Pola he. Sidang ditutup lah. Cenah ka basa di imah ieu. Cicing ulah pasengkaran. Ah, kuring merek mah eta nguruskeun eta ari kuring eta di dinya. Ari kabogoh Aya nyai. dibawakeun pagawe. Ieu dengekeun heula ari kabogoh nyai sangaranna jem. Kuring teh boga kabogo teh ka Kang Sepot. Hah? Cicing. Nyi. Teu kudu stres. Cicing, teu kudu aku cekak nih. Kela. Jadi jem teh boga kabogoh cepot. Sepot. Mas, Tong ditanya can eling. ulah wakat kapaehan Ini ini. mah kunahan sih, Mas. Nyi, rek kapaehan mah isuk ngampar. Loh, kuat siga ku cekak cicing. Ari salaki nyai saha geulis? Tawasom. Ieu mah kunahan teh jangkengan euy. Diceritakeun ku si Ijem. Kabogoh teh saha nyi? Kang Sepot. Tah Kang Cepot cenah kabogohna teh Mas. Ari, urang mah astra jingabin cepot. Astagfirullahaladzim. Gusti Nu Agung. Nyi, pangamparkeun kasur. Naon jadi mah? Iya cahayang kapaehan. Gusti. La ilaha illallah. Eta kabayan namparkeun kasur boleh damu tadinya. Nyi, kela nyi. Tadi hala nyi sekarang, Mas. Eta naon? Eta penting kuring mah ali supaya beunang eta ka dieu rek dibawa ku kuring rek disokot. Ijem, bener salaki maneh bisa laki maneh ngaranna cepot? Bener ya gitu? Yakin? Yakin. Can bulan 14. Hei. Teu genep. Tuh. Astagfirullah Gusti Nu Maha Agung. Stop. Sidang. Biar geula ku cenah. Cenah boga imah nyi. Geus kasur diamparkeun. Geus. Hayu urang babarengan kapaehan nyi. Hayu. Duaan. Ada sanasib saerewe urang ngabreng. Hieu nyi. Hayu. Nyerek ngaracu erek minum endrin mah. Udah cek mah pahit. Racun ada eta baygon ada. Baik kan tadinya duaan. Kuring mah anu ngubur. Kekelah nyi. Ditampi atuh ieu cai. Pasok inum heula dapat kala ieu teh ceuk amak ieu teh. Yo. Tapi gua amak saha ieu? Tunda heula kuring ngayang nginum heula yo. Teh sok ngarinum nyi. Abi teh stres da ceuk hayang nginum mengeun gelas ieu teh. Erek nginjeman era. Sok. Ayeuna rek maju deui ambek ngal. Moal cicing heula nyi. Lain Kijang ieu Bapak RK ka dieu. Tah, RK. Ieu teh ribut wae di dieu. Naon ieu teh pasoalanana? Geus kenep kieu gerak RR. Keren. Tah dangu Kak. Nya. Da kan teh pagawe ulah RR. Alah da sahanapeun misi RK ge da kaboga cicing R. Aduh. Ribut wae teh dikupingkeun kita tadi ieu Nyi Ijem dek ngagadekeun gelang teh kagungan Nyai. Gelang mah cenah kaungan Imas. Si Imas teh meureun mau kongkorong mah abdi. Astagfirullah. Tos ka anak copet we. Lain meureun. Sih mau ali kuring tah buktina aya. Kitu. Jadi Nyi Ijem bareto ali leungit ku saha di bawana? Nya eta keur bareto mah ku Kang Sepot diinjem. Cepot teh kabogoh Nyi Ijem. Nya. Ari salaki Nyi Esi saha? Ai salaki abdi mah R nyaeta Cepot. Cepot. Nya bisi RK aya maksud mah meureun da geus tereh raranaan geus deukeut kieu mah. Bisi RK. Oh pasti mah datang ka dieu oge. Heuh nuhunna R. Tah ari salaki Nyi Imas saha? Salaki kuringnya sarua cepot. Maksud nginjem kongkorong teh, maksud nginjem gelang teh mere kongkorong, dumasar kana hal rek usaha. Oh, jadi lamun kitu masih cepot teh kapanggih modal merenya. Kapanggih modal. Heeh. Tah ari itu kasur keur naon? Tah ieu teh mere kapaehan sararea. Sarerea dek eling. Dek eling. Atuh milu we kuring ge papaehan. Gitu. Hayang milu ngabodor RK. Lain apan mane teh papaehan tiluanana. Abe urang seubeuh di dieu tiluan. Ayo atuh. Ayo. Yuk, siap yuk kapaehan yuk.